Maca surat part hiji. Assalamualaikum salam rinso tanda kurung rindu dan sono. Untuk kekasihku yang jauh di mata dekat di hati Allah. Kumaha sehat di bumi. Mugi-mugi sehat salawasna. Hampura neng ngirim surat kawas kieu da geuningan pas bade ngirim WA ka AA teh jamred panginten aripek pas ditinggal teh kuotana teh seep neng teu tiasa meser di kuota lantaran acis neng seep di pasian ku si emak ngasa ukur 15.000 eta ge sok seep 10.000 meser baso 5.000 na meser popes. Kadang neng oge sok di pasian ku si emak teh ngasa ukur 5.000 eta ge berijeng sok dicepret heula ku nyere 3 siki peureus pisan neng mah moal petot-petot sanaos urang teh jalan hubungan teh nembe 3 minggu tapi neng ngaraos bahagia beneran. Neng ngaraos bunga upami lamun sok ngantosan dihanapeun kersen caket bumi namang aceng sanaos sok kapuragan wae ku hileud bulu eta nu ngajedukan nu jaketna tapi tetap tenang nunggu neng. Tapi neng sok ngaraos risih tah ieu anu janten masalahna teh neng ngaraos risih upami lamun neng mendakan nah betar ibak heula jaba atos tuang katinggal tuang sareng naon tuang teh sareng kacang damen eta kacang damen teh sok nyelap wae kan waos sareng hiji deui lamun mendakan neng teh sok gegetret we hayo sora teh ieu masa ukur bentol neng kureungit tapi piraku teh bentol sawak awak eta mah kesrek meureun atau buduk obatan atuh hampura neng nyarios kieu da eta oge demi kabaikan oge neng bade nyungkeun hapunten ka neng bade nyungkeun urang jalan masing-masing heula we daripada neng ngaros ilpil wae jeung hiji deui mudah-mudahan sing sering gosok gigi eta baham teh meuni asa bau pisan pokona mah sing tiasa jaga diri baik-baik hampura neng hampura pisan ti neng Risma kanggo Akang Juned